nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta bae ti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga seetik bikeun masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalna yakin ieu kan nu hese ge yakin oh lamun menceritakeun keyakinan hesena lain lalagan datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak teu beusi ayam momonun si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daya yakin masih kene meronta tah ieulah jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantak beusi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong beusi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh ya lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengina mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak entek si ieu mah kos kitu beungeutna kucem kadeulna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiron wa batinan mantak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin ge loba Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang Kang Anggus sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir Batin pokona hebat bae Ki Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabdi opat 3.000 cenah babageur lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngeropean masya Allah mang nyangungkeun mang nyeseuhkeun dongengna bae urang resep kitu teh bisa mah henteu Kiai Dasim aya di Pandeglang aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah kasekong bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak incuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung elmuna naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah kena eungap ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepek eta lamun nu kolot nong orang mah biasa bae sih indah bae mau leuwih tibatan mau nu kolot lamun geus manyun bae ge waduh sareudah komo lamun geus jebris waduh jantung murang cek mama Prawira ulah lah jamun bisa mah ulah nyemte ulah mah ya yang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan
lamun orang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember, asar tandean dina ember. Cek Mama Prawira maghrib isya subuh serius haju lamun haju aya kalapeh hejo tapas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot tacai teh ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh ieu nu bahayana ya sia medit-medit mun kitu boga duit nyandung tah ieu mah mau dipikeun ieu carita Mama Prawira we akhirna dibacaan bener saenggeus da dibacaan inumkeun sesana kalapana ieu pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang nu moal dibikeun tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri aku istimewa we pokona wih masyaallah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok marara sama sakali eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun Mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim Kiai Zohiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kan badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh anu ngasahkeunana DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyahonan naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan Anyar Caringin terus Karangbolong eta teh aya titi mangsana nu matak di ngaranan eta teh Pandeglang Serang termasuk Banten mah geus kacelun kaung-kaung kapancara ka mana-mana ka beja kaungan negara harapal kabeh tentang Banten nah ieu Pandeglang teh heula ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh kabelah dieuna diganti Kota Santri kabelah dieuna diganti Serabi Mekah zaman Pak Harto kabelah dieuna ku ari Masya Allah sagala rupa aya di Pandeglang sagala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeunana begal urang Pandeglang pamalihan urang Pandeglang tukang nyandung teu bener urang Pandeglang sagala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang wahara tapi ulana leuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang Masya Allah mantak urang bangga di Pandeglang aya Ki Bustomi aya Abuya Cidahu kuari seungit Kiai Mupasir Mama Ujang di dieu deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh beakeun ta ilmu Mama Ujang ujianana moal beak datang ka irah gitu tuh Mama gitu ngan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu kalau urang ka ditu belajar ka ditu ulah dahar ulah nginumna saeutik bae si ieu sapoe kuat dua poe 3 poe geus kieu bae tah iya mabok zuhud cenah ya Allah ya Rabbi udah gue tinggal bangga na bae ngadenge Masya Allah kuat amat itu hebat amat kiai anu hebat amat dan mantap kula wa kampas pengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan kula wa penting sok kadoakeun kemudian dihadiahan nu nya
ahok kabeh nu mantak cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah ka ieu ge sok ila hadatir ruhi fendi al-Fatihah geus we gitu asa dipaeh tapi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan kidasim teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantap di Padegelang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong lamun di urang pengkong lamun ieu mah pengkor beda setik lah eta teh keistimewaan kidasim teh bisa nyepitan bisa nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep tapi kidasim mah nyana mah kidasim lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kade dicekal doang gitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung hebat tak kidasim dakwah teh ya lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan ye gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agak-agagan balik ke mana ya ieu balik ke mana ya ieu imah nangieun nyana isada di Susamling kapan eta teh beres tah ieu kidasim da pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug we ya Allah ya Rabb pernah sih ge nyundatan di talian manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan tawa ke Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararaeh jeung mah berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disudatan pararaeh kabeh jeung mah emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikan anak cesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku kidasim. Jadi kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres ya Allah mun ditolak alam teh kakaraket tolak budak terus beres sudah karaket tolak beres kehebatan kidasim ya Allah ya Rabbi luar biasa Padegelang teh boga sejarah istimewa lamun urang nyaritakeun ahli batin di Padegelang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masanten di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim memang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehna mah wih eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju barang ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh barang ditingali tuh nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya ki oh bener cenah terus we ditingali heuh ieu tasbeh ulah dicopot kareta maju deui
coba tas besia coba engel ya Allah ya Rabbi dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kita rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak mah masih geuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran di dieu aya ama taaduban ka ama embung lah mendingan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun mimiti babat Bantena terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caring beuh belah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Bantena aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mama Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara-saantara urang nyaritakeun baros nyarita Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan lagi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambalaya geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus punya kiai eta teh ambalaya tah manca kiai boga showroom kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusan jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mencari teh ah moal dibacakeun izin ka ama nang dijelaskeun mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba kiai anu zohir bae loba kiai anu zohir batin ambalaya kiai anu berpolitik loba kiai anu berekonomi loba kiai anu berbudaya ge ambalaya teu kudu neangan ka mana tapi ketika aya seorang habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata sebab naon sebab nyana bisa ngobrol jeung laut ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu Gunung Karang hampir-hampir cak habib ahli batin nah kawasa Allah ieu tuh urusan paeh mah lain ku perang lain ku kalaparan lain ku panyakit ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim iyalah diondang bukan jeung Nabi Sulaiman angin bisa bukan jeung Nabi Sulaiman angin mantak urang ge kuari namun urang kataekan asal urang daek bae aya rumusna ieu baca tidinya engke bakal datang malaikat karubiun ima langsung nanya wa ima isyarah wa ima geus bae urang bebeja engke beres zaman baheula mah pan kos kitu aja lemah nang ningong sapeuting aya 7 panggung masyarakat kagarieunan bebeja ka kiai lah teman terserah kiai bae bo cek nya mah aing pangeran meureun negeri kumahageun mah ieu garieung jasa aya guys bada isya kiai asup ka masjid baca ayatna mali bejakeun ku aing ayatna besi ku sadiwirid kaluar ke malaikat karubiun aya naon manggil-manggil kula payahna angin sapu ta angin bereskeun 7 panggung bereskeun be aku angin loba kajadian ta kos kitu masyaallah nurut angin kawali Allah mah ngan teu meunang sambaran mendingan nyanggakeun sadaya-daya bae ka Gusti Allah lantaran eta ceurikna bege mun diijabah doa kos kitu wali mah teu mah sabulan 2 bulan yang ceurikan diijabah doa isin ka Gusti urang mah mun diijabah doa tuh eta mah teh jauh ka aing aing wali aing teh wali diomong-omong wa huwa alladzi yursilur riyah
Gusti Allah teh eta zat anu ngutus anu niupkeun kana pirang-pirang angin lantaran geus aya wawakil-wawakilna berbagai malaikat tinggal ditoel bae deuk dikamanakeun arahna ieu angin teh dijelaskeun di dieu horenganan angin busyram baina yaday rahmati angin ieu mah angin sebagai pengawal pangbubungah anu diayakeunana baina yaday rahmati memeh turun rahmat Allah di hareupeun rahmat Allah anu dimaksud rahmat Allah teh hujan jadi Allah dek nurunkeun hujan teu langsung hujan ternyata Allah teh ngutus angin heula ieu angin sebagai busron pengawal ngabubunga ka masyarakat nu endek diturunan ku eta hujan qiraatna ya dua aya nu baca nusron aya busron namun nusron ieu teh bimakna mutafarriqah kudamal mator angin-angin anu papisah-papisah di hareupeun hujan papisah teh teu ngagumuk di hiji daerah anu di Bandung anu di Banten Jawa Tengah anu Jawa Timur eta teh ngaranna mutafarriqah nusroh lamun busron ieu teh pengawal sebagai pendahuluan hujan jadi hujan teh teu ujug-ujug hujan tapi dikawal heula ku angin jadi ieu mah angin teh angin rahmat masya Allah hatta idza aqallat sahaban siqala hingga angin teh mamawa sahaban siqalat mega anu loba mega anu mendung nu pohara mega di luhur hideung eta teh cai anu menang nyerot ti laut maha kawasa Allah syaribna bima'il bahri kaula nyerot kana cai laut sak angin ditugaskeun ku Gusti Allah diserotlah cai laut ku angin tugas ti Gusti Allah dibawa ka luhur set blak geus datang ka luhur nungguan instruksi ti Gusti Allah hatta iza aqallat angin geus mamawa sahaban siqalan kana mega-mega anu mendung anu gede geus hideung luar biasa cak Gusti Allah hei angin dorong ka Cikupa hei angin dorong ka Bogor hei angin eta mega dorong ka Jakarta dorong urang Jakarta geus kiceup ka mana aing nyilib ya gasal geus deleureuk di luhur hideung bae ge geus urang Jakarta mah waduh aing ka mana ieu ai biasa nama mega teh didorong ku angin ku ari mah mega enggak dorong Jokowi berbeda ya mah aya bae tah mah orang teh mah mega na mega konde tah mah ieu mah mega didorong ku angin masyaallah urang mah teu nya ieu lah ayatna hatta idza qallat sahaban siqala sehingga di mana-mana angin geus mamawa kana mega anu mendung anu gede nu loba tergantung kumaha megana bae kumaha anginna dititahna ku Gusti Allah sok cak Gusti Allah bawa ka Cikupa bawa ka Bogor bawa ka Jakarta bawa ka Pandeglang kumaha perintah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sok gara-gara turunkan suqana wuli baladim mait kaula nu agung ngucurkeun kana eta mega ngahujankeun kana eta mega li baladim maitin kana taneuh anu tandus anu tatadina geus rata jukut-jukut acan dihujanan ku Gusti Allah fa anzalna bihil ma maka kaula nurunkeun ka eta nagara kana cai
hujan terus bae turun hasil tina hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat maka hasil tina hujan sapoe dua poe ieu karim kulai mulai jarara di min kulli samarat jukut-jukut jarara dinuti dimaksud ku urang suweg jadi badur jadi cente jadi ramat-ramat segala rupa jarara di pare geh jarara di jagong jadi buah tangkal segala jarara di hasil tidak hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat sokera gagedean lantaran kadeuleu bakal layu diturunkeun deui hujan ku Gusti Allah sukna huli baladim mai tambah deui hujan deui tambah gede tangkal buah harum manis tangkal buah darmayu tangkal buah daging buah golek dan buah-buahan nu sagalana wahai geus puguh nu di sawah geus puguh nu di huma jarara di kabeh nah rahasiana ieu hujan diturunkeun di daerah eta sehingga ngajadikeun kana tatangkalan ku sebab Allah memperhatikeun umatna deudeuh jeung nya cak Allah keunada lalahar ngadahar pare sangu ngadahar jagong ngadahar dangder hui dan lain sebagainya di samping eta bubuahan urang kumaha deudeuhna jeung nya Allah ka Gusti urang kunaon urang buang ka warah jasa ai pikir coba kurang aya hiji daerah teh aduh ieu mah daerah teh hese jasa cai disebutna ge ieu mah sawah tadah cai ieu mah taneuh teh taneuh tadah cai hesen lantaran eueuh kali eueuh jalan cai eueuh saluran nyana mah nungguan cai bae sedengkeun cai mah pan teu bisa diondang emang cai bisa di SMS jamal bisa ayo SMS kurang mal bisa aja hukumah kita mau urusan Allah urang paling geus sakieu doang nya biasana bangsa berberan gitu teh geus aya hujan tapi ieu mah encan urusan Allah biasana mah Oktober November Desember Januari teh kan geus hujan ieu mah henteu labas ka ditu kunaon atuh Maret April Mei kunaon aya hujan urusan Allah kunaonnya bisa kos kitu hujan kok pindah sih ulah nanyakeun ka aing ka ditu tanyakeun ka Allah aing mah teu wau jeung Allah kapantogeun hulu sia ku aing sia lain waukeun jeung Allah sia na meureunanan mantak patani teh riweuheun iyalah urusan soal hujan Masya Allah minta dibacakeun Fatihah parantos pupus Kiai Haji Ahmad Ghazali Serdang bin Haji Abdul Hamid Masya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lamun nyaritakeun tentang daerah-daerah anu biasa salalubur mah urang nyaritakeun di Lembang nyaritakeun di Garut Tasikmalaya Ciamis daerah subur nyaritakeun di daerah Bogor malah Bogor teh geus boga julukan kota rain eta teh kota hujan nah ieu kan geus biasa teu aneh deui kuari mah urang deuleu di daerah Serang belah kulon jalan cai eueuh sawah Batela itu keneh Pandeglang kabelah ditu pegunungan jalan cai di mana aya teu aya sawah mah tapi araraya laleutik urang mun nyaritakeun boga sawah sabaraha aya meureun 30 kotak mah di mana di Pandeglang ulah kaget bu cek urang 30 kotak mau tambah sugih jasa can pogo 30 kotak barang di dalam kotakan we sameter persegi letik kotakan orang nyaritakeun di Karawang mah boga 30 kotak beuh lain lalagaan ngomong urang mana ya urang Karawang boga cenah 30 kotak mah geus pohara teh pohara geus tah lumayan geus sakotakna 1000 bae kali 30 kan berarti kan luas 30.000 kilo hektar
Tapi lamun urang pandai gelang ngomong ulah alhamdulillah cenah boga sawah seberapa 30 kotak ambo ulah ka ambo ulah ka heulana deuleuh heula ka ditu barang di deuleuh ya Karim. Aduh Masya Allah. Nah iya ya sawah-sawah anu tada hujan anu hese karena cai ieu keur carita di daerah urang. Lamun urang deuleuh ka Jawa Tengah ka ditu ka Salatiga ya Allah ya Rabbi pasawahan sakitu legana tapi pantai aya jalan cai tada hujan. Bahkan di deuleuh ku urang taneuhna semu putih. Yogyakarta ka ditu. Taneuhna teh semu aya lain pasir, putih. Lempung cadas hese ta mah gos kitu mah. Asal geus garing-garingnya. Hese ngabelentang mata kurang Jawa mah nu putih pantulan tina sawah eta sakurang Jawa nu putih aya aing putih deuleuh saputihna urang Jawa teu percaya aing malah pantulan tina taneuhna di jerona putih nah mantul ka luhur hideung kana beungeut. Lamun ngagambarkeun tanah di Jawa Barat mah hese nyaritakeunana ti mimiti Banjar Ciamis Tasikmalaya kemudian ka Garut ka belah dieu terus ka Bandung taneuh teh geus hese nyaritakeun kasuburanana di Bandung lewat ka dieu ka Cianjur ka ditu ka Sukabumi ka belah ditu Bogor geus lewat ka dieu Tangerang termasuk subur lain lalagaan Tangerang wah harajasa Serang sakitu mah rada lumayan pandai gelang rangkas betung. Oh, kayak itu kan lah orang nyaritakeun Jawa Barat mah pohara bae kasuburanana. Tapi lamun Jawa Tengah Jawa Timur eueuh nanaonan ngan boga otak Jawa Tengah jeung Jawa Timur teh untuk mengelola palawija taneuh nu kurang subur bagaimana supaya subur dikelolalah melalui otak sakolanya nah dikirim di Jawa Tengah. Masya Allah jeruk di Jawa Tengah kirim samangka di Jawa Tengah kirim di Jawa Tengah Jawa Timur teh kitu melon Jawa Tengah Jawa Timur ditampung nama di Jawa Barat kos urang Jawa Barat teh padahal mah pagawean urang Jawa Tengah Jawa Timur boga otaknya nama urang Jawa Barat teh kudu make otak cek cara subur ieu dek naon lain ngariweuh-riweuh je pokoknya pelakan jadi atuh teh kudu make otaknya kana teh sia mah make otak aing mah henteu tapi eleh kudu make otak. Nah ieu keur carita-carita kasuburan nu mantak lantarannya nama kurang subur ngagunakeun otak di pertanian ge istimewa Jawa Tengah Jawa Timur mah kabelah dieuna pengusaha istimewa Jawa Tengah Jawa Timur perpolitikan Jawa Tengah Jawa Timur nu keur main di panggung Indonesia Jawa Tengah Jawa Timur geus sabaraha taun main di zaman Bung Karno ka Bung Harto ka Bung Gus Dur bung Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur boga otak kercarita urang kenyataan di urang kercarita informasi luar negeri nu boga perusahaan di Belanda nu boga perusahaan di Amerika nu boga perusahaan di Inggris nu boga perusahaan di Australia nu boga perusahaan di Jepang mayoritas Jawa Tengah Jawa Timur nu boga perusahaan di Jerman mayoritas urang Jawa Tengah Jawa Timur ayalah urang Jawa Barat ayalah urang Padang ayalah urang Sulawesi bandingkeun jeung urang Jawa Tengah Jawa Timur moal meujeut jeung moal mah otakna luar biasa bantah kuari nu keur main Jawa Tengah Jawa Timur urang mah kakarak boga hiji bae ge kamari ieu keur jadi wakil presiden teh oh genjleung luar biasa padahal matrek eueuh deui can jadi presiden kuari kakarak ge naik di KPK doang ge geus genjleung sakitu doang ge can aya presiden urang Serang can aya presiden orang Pangodokan jore amat presiden lahir di Pangodokan mal menang-menang aja nih mah leuwih parah deui aya deui presiden lahir di Delan jore asa tah mah ambo budak eta kunaon jarore ngarannya Pangodokan Delan kemudian ka ditu naon deui teh eta nu jore jasa mah Kobet
Cerita kasuburan dia cerita kasuburan geus ulah dicaritakeun Jawa Tengah Jawa Barat nu mantap terkenal jasa julukan anak terkenal jasa di dejeun karikatur Jawa Barat di Belanda karikatur Jawa Barat di Belanda isin urang lamun neuleu karikaturna kumaha make samping si korodong nyana aju diu nusa belah diangkat nusa belah ditindihan sasimbut ngarokok eta karikatur di Belanda gede jasa deket perpustakaan Masya Allah ari urang Jawa Tengah karikatur teh karikatur lempang suku katuhu ngalengkah can datang ka handap jasna ditendin di dieu kieu bari mureleng nyana neuleukeun ka hareup eta teh kapan karikatur nu luar biasa berarti sangat penting jas ge geus teu dipake-pake acan pan aya jelema nu make jas sanajan harudag ge dipake bolon teh mah nah ieu Jawa Tengah Jawa Timur nu mantak tetep bae moal meahi ka urang Jawa Tengah Jawa Timur otak sawah nu tandus teu bisa dipelakan pare diotakan ku nyana melak naon ieu ayo anu hasilnya dibawalah ke Jakarta orang Bandung mah heheotan di sana tuit siapa yang heheotan nah tunduk naon deui lain itu pikiran sawah asal sawah masal ditancapkeun jadi teu kudu disurubuk-surubuk acan deh tanah kita tanah surga tongkat jadi tanaman Masya Allah tina subur tedaek mikir eleh lah terus kurang Jawa Tengah Jawa Timur ku teu mikirna ieu sebab senang kos di Arab lantaran di Arab mah emas kabeh ieu dicekel jadi duit ieu dicekel jadi dirham ieu dicekel jadi real ieu dicekel jadi dolar minyak ambalaya teu malikir urang Arab kunaon senangna luar biasa geus dina senang mah pilok berhasil nu mantak baheula di zaman urang dahar hese pake hese rentul nu jara di kiai sebab masyarakat daerah kiai teh Jakarta daerah kiai Tangerang daerah kiai Serang daerah kiai Pandeglang megeus kobo lain daerah kiai deui tah mah pokona mah tah juragan kiai Pandeglang mah geus kiai kabeh ka tukang becana kiai di Pandeglang mah. Nah, gua ada masyarakat dahar hese nginum hese pake hese geus eueuh deui pagawean wirid lah ka Gusti Allah ibadah ngaji ibadah ngaji wirid ibadah dan lain sebagainya diberelah subur pangrusakan geus teu pikiranna naon ku ari mah nu wirid nu hudang ti peuting anu geus bae geus wah ambalaya eta ku sebab naon subur baheula mah nu mantak diangkat jara di kiai jara di wali lantaran nyanana di masjid bae kunaon emang kiai di masjid bae nu kiai mah geuning naon jadang der eueuh ku ari mah pan melang urang nu mantak teu betah kiai di masjid kunaon di imah aya kue di imah aya sangu bandeng ambalaya berkat-berkat mulut ge teu kadahar eta segala daging hayam daging macem-macem kue teh gitu mobil can ka urusan baheula pan boro-boro mobil sepeda ge hese jasa mantak geus bae betahan keneh di masjid mending wiridan tah diangkatlah ku Allah jadi wali ku ari mana diangkat jadi wali tah ieu mah keur carita negara-negara nu subur mah teu kudu dicaritakeun daerah-daerah nu subur mah Kangjeng Nabi nyontoan hiji daerah hei Ibnu Razin ulang pertanyaan maneh bahwa cek maneh kumaha si Allah eta nyieun deui makhluk sehingga hirup dihudangkeun ku Gusti Allah aju digiring asa teu kaharti cek maneh pernah henteu neuleuh hiji daerah anu tandus pernah diliwatan ku maneh pernah aju maneh sababaraha bulan sababaraha taun deui lewat kadinya pernah kumaha berubah tante berubah Gusti Rasul ai baheula mah tandus boro-boro aya tatangkalan hese jang nginum ge jang wudu ge ajo menang saketean tahun setahun 2 tahun kula liwat subur loba tatangkalan caicur tuh maha kawasa Allah iyalah gambaran di akhirat
cek Gusti Allah Allah lah anu niupkeun angin sebagai pendahuluan pangbubunga hareupeun rahmat Allah yakni hujan ku Gusti Allah angin titah nyedot cai dibawa ka luhur kemudian geus jadi reuk jeung mega di luhur hideung didoronglah ku angin sesuai jeung perintah aing cakang jeung Nabi sesuai jeung perintah Gusti Allah didinyalah di daerah-daerah anu tandus Allah ngahujanan suqnahu libaladim mayyitin sanggeusna turun hujan Gusti Allah maha kawasa fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat daerah nu tandus ge nampung cai hujan kemudian jarara ditatangkalan boro-boro anu dipelak nu teu dipelak jadi kawasan teh Gusti Allah sangat kawasa cak Ibnu Razin mantak cek Gusti Allah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh sakumaha hujan diturunkeun ka taneuh anu tandus kemudian ku Gusti Allah sanggeus diturunkeun dijadikeun bubuahan-bubuahan tina tatangkalan-tatangkalan nukhrijul mauta kami nu agung ngaluarkeun kaula nu agung ngaluarkeun ka jelema-jelema nu geus pararaeh nu paehna di leuweung nu paehna di laut nu paehna di kota nu paehna di kubur di kampung nu paehna di mana bae anu kabawa ku angin beak ka handap dedeleuan urang mah tabrakan kapal tabrakan kareta hancur nu di kitu beuteung buaya anu di beuteung maung dan lain sebagainya nukhrijul mauta ku kaula nu agung dikaluarkeun dihirupan deui cek Gusti Allah cek Ibnu Razin carana kumaha Gusti ieu teh sanggeusna kiamat Gusti Allah teh nurunkeun hujan salila 40 peuting Allah teh nurunkeun hujan heula breg ternyata horenganan hujan lain sahujan-hujana horenganan maul hayat bentuk rakos cai mani tidinya pansakal barelah kuburan geus eueuh laut tarita zaman engke mah eueuh gunung rata sanggeusna ku Gusti Allah di hujanan maul hayat bentukna kos cai mani tidinya lah bakal bareula sanggeusna bareula arasuk deui ka tulang-tulang nu aya di kuburan-kuburan nu aya di mana-mana tidinya langsung malaletek sakumaha kos toge culcal anu tadina acak-acakan nu sukuna di masyrik anu suku sabelahna di magrib ku Gusti Allah maha kawasa sanggeusna diturunan hujan teh dihijikeun deui kadinya blek nah hiji deui atuh tadinya dibeulem cara Buddha cara Hindu geus ajur dirinya dihijikeun deui ku Gusti Allah plek cal eueuh nu katinggaleun kabeh nu paeh biasa dikubur anu paeh di beuteung buaya nu paeh di beuteung maung anu paeh dicacak jeung jadi kitu lebu kabeh nah hiji bro ieulah gambaranana bahwa Allah nurunkeun hujan ka taneuh anu tandus eta mah pantaneuh mah eueuh nanaonan tadina setelah diturunkeun ku jarari bahkan buahan ieu mah komo tadina urang geus diayakeun jadi jasad kemudian dihirup deui leuwih gampang tibatan hujan turun ka taneuh anu tandus eueuh nanaonan ku jadi kadzalika nukhrijul mauta kitulah Gusti Allah ngaluar-luarkeun jelema anu pararaeh barang culcal hararudang kabeh wabeh ngagro kumaha ngagrona mambasana mimar kodina woi saanu ngahudangkeun urang ti kuburan sanya nadahum Gusti Allah nyeluk olu kabehan ngadarengekeun sanggeusna ngomong mambasana mimbar qadina ai prakaya suara hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun kurang surat Yasin dibabaca ngan kulantaran teu nyaho dibaca bae kurang
gorenganan eta teh engke bakal dipraktekeunana ketika urang hudang ti kuburan rata kuburan teh kabeh ngaromong membasana mimmer kodina saha nu ngahudangkeun urang ti kubur aya suara engke teu puguh di mana-manana urang ngadenge hadza ilah hararudang ieu hadza ilah hararudang ieu ieulah nu dijanjikeun ku pangeran ma wa'adar rahman yo wa sadaqal mursalun nu baheula nyaritakeun bakal aya alam mahsyar ieu kuari bener para rasul tinggal urang anu yakin iman ka Allah iman ka Rasulullah sumuhun na'am ya Allah na'am ya Allah na'am ya Allah kabeh ngaromong muhun Gusti tinggal si Ahok culak cileuk si Ahok Bill Clinton George Bush bangsa culak cileuk wadinya kafir si Tegwan culak cileuk kabeh si siang-siang malingseng kabeh culak cileuk urang mana Gusti sumuhun abdi iman ka Gusti sok dibaca ayat ieu teh ku abdi iraha aing ngariung tapi abdi sok marah mun haju teu menang berkat nah ieu dipraktekkeun hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal ieu teh lamun cek ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tasbihna tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih lantaran tasbih aya tasbih mursal aya tasbih mujmal aya tasbih mursal mujmal aya tasbih balik aya tasbih tamsiliyah lu teu mondok mah moal nyaho moal nyaho cak aing moal ja aing nu ngaji hese mantak santri haju parohoan deh asal ngadenge bojah heueuh poho ieulah nu kos kieu ngaranna tasbih tamsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa tasbih tamsiliyah mah lamun di alfiah mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh anu kaduhung baheula henteu bebeneran kok kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung makan tilok teh heula panderi kecuali tukang beca mah kaduhung teh heula can kahati kan terus yang ngomong kahati di mana nah iyalah tasbih tamsiliyah masuk disebut peribahasa mah Sunda paling loba Arab loba subhanul yaum rijalul qud eta peribahasa Arab subhanul yaum hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda gantungkan cita-citamu ke atas langit eta Bung Karno rijalul yaum subhanul ya rijal god nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin eta peribahasa singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke tuh eta tah subhanul yaum rijalul god peribahasa lumun di Sunda mah loba jasa peribahasa teh lain lalagaan mun Melayu aya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit naon eta hulu sia saya menggeus can ngarti geus seuri sedikit demi sedikit teh bapak urang sacek jadi hulu sia jadi gede oh jaheuh nya salah sia lain kitu sia make eta na bae nu inget ya bapak sia teh henteu janggung jadi sia sacek sapeting kuari jadi segede sia ditimbang teh bode 70 kilo baheula saya tikban eta lah sedikit lama-lama jadi sia lain gitu salah tamah saya mah nu ingetna nu salah bae kan cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok nah eta peribahasa samun bae aya deui peribahasa Sunda mah ambalaya loba jasa pacikrak ngalawan merak waduh pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira manuk pacikrak ngalawan merak kajen teuing di puasaan 7 mulu dia moal menang sia katitu kumaha ulah lamun urang jadi jelema leutik ayu ngahareupan jelema gede maning ulah dilawan sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngana modar sia kokos odar
tepat ciklak kalawan Merak. Masya Allah kemenuk Merak teh aku kuncungan emang kuncungna anyar atuh tiba heula tah mah sakurang Banten mah siapa dia mah teu nyaho kuncungna emang nang meuli lain Merak mah tiba heula kayak kuncungan asli berarti kuncungna sia bapak cikrak ulah dilawan. Waduh udah kadu ketemu kadu jeung eta pan eta kadu ketemu kadu eta saya sarua beuh budak pariuk mangika kepas loba tah di Sunda mah budak ulah-ulahna naon sireum ge budak aya katincak-tincak teh mangegel eta peribahasa ulah kieu di mana sireum katincak ngegel beuh paeh sia mah teh nyaho peribahasa wal masalah tuh gayar tuh masyaallah. Nah ieu ge sarua bae Gusti Allah teh nganamsilkeun supaya kaharti ku urang ulah-ulah urang dihirupan deui ku Gusti Allah sabada maot tanah geus rata kemudian ku Gusti Allah diturunan maul hayat dihujanan sadunya anu bentukna kos cai mani dihudangkeun kemudian cal-cal okos toge kalaluar haju ngomong membahasana mimma raqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun tah tadi di tamsilkeun ku Gusti Allah sakumaha kaula nu agung teh ngahirupkeun bumi anu tandus sabada katanduna satadunda katandusanana sabara taun mah aju ku kaula diturunan cai tina cai eta terus ngayem menghaju jararadi bubuahan berbagai bubuahan bisa dinikmati teh bubuahan teh nah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh kaula ge bakal ngahudang-hudangkeun jelema anu geus parareh minal ardi ti kuburan masing-masing ku kaula wa nafsu wa man amrana ba'suhum dihudangkeun deui ian dihirupkeun fil yaumil akhir engke di akhir eta teh kakawasan kaula ngahudangkeun jelema nu tadina geus aya haju paeh haju dihudangkeun deui dihirupkeun deui leuwih gampang tibatan ngajadikeun kajadian nu tadina sama sakali sakumaha kawasa kaula ngajadikeun jajadian nu diturunan hujan jadi kawasa kula ngahudangkeun manusia jelema-jelema nu geus parareh dihudangkeun leutik ka kos kitu Masya Allah. Kekawasan Gusti Allah tentang pembuatan manusia teh kurang geus kanyahoan Kangjeng Nabi Adam bapa mak Kangjeng Nabi Isa mah aya bapa aya di lembur bojong mah aya emak bapak sarua tadi kos Kangjeng Nabi Isa cerik datang ka imah kunaon neng cerik ieu beuteng cenah geus 5 bulan atureun mah biasa awewe mah lain kitu ceknya na bapana emang kemana paeh teh naon teu tanggung jawab bojong sama kos kitu berabe eta mah nu jelas aya tapi pelakuna. Nah iyalah para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang engke bakal seperti itu Allah ngajelaskeun kieu maksudna la'allakum tadzakkarun harapan naranjeun kabeh teh supaya are lingun geus eling iman bejakeun ayat ieu teh ka kafir bejakeun ayat ieu teh ka Yahudi ka Nasrani nu mantak dakwah mah lain cara urang di majelis taklim lain dakwah di masjid lain dakwah di kalangan mukminin mukminat tama dakwah teh hanya untuk memperkuat keimananana doang bahkan lamun motifna teu beres mah lain dakwah tamangan sakadar hiburan dakwah mah tuh Nasrani di gereja dakwah cara serius sikti dakwah teh di gereja lamun urang nyaritakeun Syekh Abdul Aziz nu kamari ka urang teh dakwah teh di gerejanya nama tuh sanggeus da pastur nanya 1 2 3 dan selanjutnya pastur tungkul sanggeus pastur tungkul kemudian ditaranya kapan ku jamaah kunaon ieu pastur tungkul nyana teu daek ngajawab sehingga didesak ku masyarakat nu aya di gereja sanggeus teh didesak cak nyana kalau saya jelaskan nanti kamu akan ikut saya biarin coba pengen tahu
ketika ditanya apa itu kunci surga, wa ma huwa miftahul jannah, ditanya ku si Ajid, begitu ditanya miftahul jannah timimiti Zabur, datang ke Injil, Taurat, Injil, Quran, miftahul jannah la ilaha illallah. Mantap kurang ya osok miftahul jannah la ilaha illallah. Ondo teman salat henteu teman bang teman kipu doli teman kos itu mah. Ya Allah ya Rabbi, nyanya miftahul jannah la ilaha illallah, coba gali ta la ilaha illallah. Iya mah pakai nong nang ning nong miftahul jannah, hasil miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeli apaan sa belon teh tah mah kunci sorga udah sok ningong-ningong kabeli kunci mobil gua. Nah eta pastur langsung ngucapkeun mulai dari Zabur, pasturna pernah baca Zabur, pastur pernah baca Taurat, pastur pernah baca Injil, pastur pernah baca Quran. Dari seluruh kitab samawi miftahul jannah la ilaha illallah. Maka dengan demikian terserah kepada anda sekalian yang ada di gereja, saya akan masuk Islam di hadapan Syekh Aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kunaon atuh lain bendu sa gereja ke Islam kabeh. Hidayah lain lalagan eta Syekh Aziz nu di urang teh lain lalagan lain jelema leutik. Asup Islam kabeh Syekh Aziz kaget engke kumaha lamun dipertanyakeun. Nanti kalau luar KB guys jadi muslim muslimah terus jangan diondang arasup Islam nyari mun lain pangkat wali ieu meukeun cerita somprana moal bisa tah kabelah dia neceknya nak tetap anda silakan masuk Islam, tapi karena pemerintah sangat mencurigai dan memata-matai, ketika keluar salib tetap dipakai. Di Amerika keluar tetap dipakai kajero dibuka sholat. Ilah berjuang Syekh Aziz lain letik-letik jelma. Nah, ilah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum dakwahkeun coba di gereja, dakwahkeun coba di kuil, dakwahkeun coba di kelenteng, dakwahkeun coba di kalangan-kalangan Yahudi jeung Nasrani. Ieu karak dakwahnya ngan nu dakwah model kitu geus kudu pasagi. Ulah podoli mah ulah kaput. Geus maningan ka Cisupa bae, ka Cikupa, ka Cisoka eta bae lah paling jauh Cisauk lah. Geus. Geus khawatir jangan lamun dibawa ka kelenteng khawatir. Kebalik lain mau berkat naon hioh deui. Aduh masyaallah. Jadi geus kudu kelas. Numantak ketika Gus Dur baheula masuk gereja, wah dikapir-kapir ku kabehan. Sekula kok kitu amat sih tejauhan sejarah para aulia Allah baheula. Gus Dur mah dakwah teh di gereja, Gus Dur masuk kelenteng, Gus Dur masuk. Iya tuh geus teu roba-roba, cai laut dikamamadakeun ge asin bae. Campurkeun jeung cai darat, moal ngahiji, cai laut bae. Emas tetep bae emas. Emang roba atuh henteu sakali mas tolong. Iya tetap lamun geus teu robah itu silakeun. Namun baheula Gus Dur wow dikapirkeun dianukeun tenang bae. Nyanana bendo atuh henteu sebab nyana geus nyahkeun ka Allah. Cuman sia disegerikeun ku Gus Dur geus nyahkeun ka Allah, ngan aing deuk nuduh-nuduh sia. Buktina nu zarah sapoe teu kurang ti 10.000 sanunita. Dina kitab Maimuniyah dijelaskan tanda seorang diangkat jadi solihin atau jadi wali setelah maut jelema zararah kadinya tanpa dititah. Eta ciri. Di kitab Maimuniyah geus anu nitahan atuh zarah dia ka paharto mah dititahan ge urang embung. Ye kiaina nu dititahan Kiai Golkar ye dibere minyak, dibere kecap, dibere duit atuh dicokot. Zaratna kan datang ka handap doang, ngonyeng balik. Isukna tahu isuk tadi bere tuh jarahnya nage tak kiai boloon deh sarua. Datang ke kuari guys dipersiapkan pertokoan dan lain aya nu hayang zarah teu. Ketika datang tadi itu sekedar hayang nyaho doang. Anu maksud zarah mah teu saha nu ngahalangan Gusti Allah. Apa emang Soeharto jore? Wallahu alam ieu mah teu nyaritakeun jore jeung bagus ngan nu dicaritakeun bahwa zarah teh ieu nang Allah.
dititakan ge ibu mah embung bae teu daek bae ka jeung kumaha ge. Nah dakwahkeun mantak urang mah sebagai rakyat hayu bae kiai nu deuk dakwah di anu kajen ulah sok haju sombrang ngomong segala kafir segala ulah antepkeun bae engke ge kadeuleu manfaatna di akhir. Ge anu henteu dakwah ka gereja ge modern Nur Kholis jadi abangan kos kitu jil. Jadi jaringan Islam liberal dikutuknya na ku di ditu ku mertuana. Lantaran mertuana kiai gede dilempengkeun teu daek lempeng dilempengkeun teu daek lemu dilempengkeun teu daek le sabodokeun. Masya Allah ta'ilah urusan anak kadinya mah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Mantak Abu Nawas mah nyana mah nyin pertanyaan ain dog jeung kotok heulaan mana. Aduh Abu Nawas sok aya aya bae heulaan dog ain dog mimitina di mana jeung mun kotok. Oh heulaan kotok ai kotok emang di kermana ku saha. Heunya eta mah hiji. Pertanyaan kedua cek Abu Nawas heulaan buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki apa heulaan tangkal? Ye atuh heulaan siki, ai tangkal mimitina di mana? Oh heulaan tangkal. Heulaan tangkal aya teh siki da di mana mun ngerti tangkal? Eta sarua tah pertanyaanna heulaan dog apa heulaan kotok? Sarua bae heulaan siki apa heulaan tangkal? Dibulak-balik seuri bae Abu Nawas. Ya bodoh sia. Pertanyaan wali eta kos gitu. Eta pertanyaan wali, pertanyaan Abu Nawas. Heulaan endog apa heulaan kotok? Jawabanana harese lamun lain wali deui. Kitu keneh heulaan siki apa heulaan tangkal? Nah iya keur nyaritakeun ayat fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarat. Kaulah nurunkeun nu agung nurunkeun cai kemudian diturunkeun hujan haju jararadi fa akhrajna bihi kula ngajadikeun ku eta cai tina jadi tangkal min kullis samarat buah bararuahan buah bertah. Heulaan mana tangkal jeung siki? Heulaan tangkal. Tangkal jadi emang di mana jati siki? Batu heulaan siki cakeun. Tuh moal kapanggih lantaran eta mah ka Siti Jenar. Saya Siti Jenar teh pan diundang ku wali sanga anu dititah ngundangna 5 wali. Begitu diundang, saya Siti Jenar segera datang ke Demak. Teu aya Siti Jenar cek nyana nu aya mah Allah. Bapak ahli hakikat. Hei Allah datang atuh ka ditu ka Demak. Allah nu aya ge Siti Jenar. Sia cak wali teh mah aya hese amat. Kakarak dipanggil Jenar jeung Allah datang. Kakarak inilah sosok Jenar dan Allah. Kurang lalu ceritakeun riwayat Siti Jenar kurang hayang seuri sakapeung ngan mun dibaca kuno bodor empan. Eta kos kana itu nya mah. Emang rahasia kewalian naon? Rahasia kewalian mah anang unung-uning. Nu bener sia ngomong. Mun teu nyaho ka anang unung-uning moal jadi wali. Aya hartina anang kumaha? Terus yang mondok heula cegana, tuh mondok yang jadi wali disepak sa ku aing. Camat yang jadi wali nyi teh mah. Bupati yang jadi wali mentak ketika para penggede datang ke Tasikmalaya ku Abah Anom diasup-asupkeun datang ka Abah Umar ku Abah Umar diasup-asupkeun torekat ahli-ahli torekat sareuri bae sebab eta mah berarti kiai teh nyaho anang unung-uning. Coba cenah kiai jelaskeun atuh moal dijelaskeun ku aing bab siana teh mah rondok. Mondok heula moal samak di pondok aing dinya 20 tahun. Oh tuh cenah kaburu payah tuh payah masalah emang sia mah payaheun ieu. Iyalah pertanyaan Abu Nawas wali Abu Nawas heulaan siki apa heulaan tangkal mau dibejakeun ku aing teh mah. Maksudnya sarua jeung tadi siki jeung tangkal satu kesatuan bahasa wali satu kesatuan. Jadilah mun jadi siki nu bener, jadilah mun jadi tangkal jeung bener. Lamun tangkal nu bener sikina bener bakal ngabuah nu bener. Kos kitu endog jeung kotok ulah dijawab hiji-hiji teh mah endognya kotok eta kene. Lamun jadi endog lah nu bagus ulah calang. Anu aya di dieu makan caralang kabeh.
jadi kotok-kotok nu bener eta bahasa wali tambah kos kitu mah sing jadilah mun siki nu bener mun tangkal nu bener maka engke bakal jadi buah nu bener geus murid wali bakal jadi wali minimal mengenal wali kos kitu teh tiba heula ge kumaha guruna sebab aya murid teu ngaji deui cara Syekh gitu Burhanuddin urang lamun ningali tina manaqib Syekh Burhanuddin nu aya di Padang eta teh apan ngaguru ka Syekh Abdul Wahid An-Singkili anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu haseup ge teu daekeun kadinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdul Wahid An-Singkili lamun urang bertorekot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran wali-wali Allah di Aceh eta wow rusak itu luar biasa ribuan 200.000 pae kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai terekeun kadinya di dieu 3 meter di dinya kan aya jelema anu ngiuhan nyana ge kageteun kok cai kos taneuh cai terekeun kadinya asuburna ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah tidinya lah nyana nyasar harujud ka kuburan didinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu di makam dinya salamet eta ka Syekh Abdul Rauf As-Singkili lamun urang nyaritakeun tentang para wali aya didinya lain lalagat boga murid sa Syekh Burhanuddin 1 Burhanuddin 2 eta lah nu di Padang teh nu kuari lamun haulna rame di Padang ngahaulkeun Syekh Burhanuddin seorang waliullah emangnya ngaji atuh henteu nya menghadam doang mawakeun cai mawakeun kopi mawakeun naon kitu ngaranna sendal emangnya seukeun kebutuhan-kebutuhanna dalam sekian tahun teu ngaji-ngaji nya mah salat iluan di tukang doang kunaon tuh diutus dari itu kembangkeun agama di kula ngembangkeun naon atuh di ditu ngan di Ciduada tuh balik bisa ngaji mantap balik ti dia coba minta ciduk kaki pudoli mun teu bararau jengkol oh mah Haji Pendi mah ulah tamang masa ngising karung sia ya Allah ya Rabbi kaget mamang marang di Ciduada Haji Pendi kok igoni dararatan ka dieu jeung wali mah araraneh lamun Mama Sobari ngaji ka Ki Holil Bangkalan teu ngaji haju balik bisa ngaji di Ciduhan doang iyalah modelna ieu keur carita kula mun nyaritakeun tentang manaqib rame Syekh Burhanuddin Padang eta ngahadang ka Syekh Abdul Rauf As-Singkili nu kamari ketika rame tsunami kula mah atuh ajib mah ajib bae ieu nu sok dibabaca manaqibna masyaallah dibuktikeun ku Gusti Allah hiji nomor kadua masjid nu aya di Aceh ulah neuleuh masjidna patilasan saha makam nu aya di dinyana aya daftaranna kabeh dina manaqib wali-wali Allah teu daekeun ka masjid eta set di cai sakieu sameter ka masjid kunaon dek balik deui teu daekeun ka dinya aneh masyaallah urang lamun nyaritakeun gempa di Padang emang kumaha gempa di Padang teu kamari 3 gunung hiji gunung 2 gunung 3 gunung eta teh akan angin heula sageus angin terus oyag sageus oyag kan kikituan model gubrag model tambahan ala lajur heula sageus ala lajur berbas ka handap gunung kan ya kedalamanana 3 kilo ka handap deuk sanu ngagali mait ribuan memang deuk kumaha gitu nu dicaritakeun anehna naon masjid di dinya tengah-tengah kajadian dahsyat aman datang ka kuari kok bisa aman henteu ka dia pindah masjidna sekitar 700 meter mantak atuh mamang ulah ulin ka Citra deui ulin teh Citra Putri kos ka itu marulu nyeuh tukang jago mantingna bedek sekali-sekali ke Padang coba buktikan mana masjid anu pindah ketika kejadian gempa masjid plek 700 meter pindah maha kawasa Allah apa masjidna ieu naon deuleu saha baheula nu ngabangun masjidna ahli Allah wali Allah berikut jeung kuburanana pindah ka dinya walaupun teu nyahoeun urang dinya di dinya aya kuburan pan teu maot wali mah hudang rohna ngobrol jeung wali deui kulalah pindah bae jeung masjid-masjid ajak wali pindah ternyata teh ya besi kabudu ka ditu kena gempa lah kula mah geus di dieu bae ngan ulah beja-bejanya bawa kula pindah
ngobrol nyana kos urang baik ieu coba aya keneh di urang karep waduh mah wali nanyakeun rokok Sebentar kulah kaget lamun aya hiji wali jarak ka kuburan kos ngobrol ulah kaget nyana geus susu ulah dituturkeun nyana mah nyana bae bahasana ge jalain jara bahasa urang kok damang oh kumaha muhun tah si mana ya mang tos kondangan mah nya wali kondangan heuh ya tuh kan itu naik organ tunggal burung tahu bang karung kos gitu mah ieu keur carita aulia Allah batur teh nyahoeun ayalah wali nu nyahoeun indah tanyakeun coba ge ka urang Padang masjid mana tah ketika gempa nu pindah jeung kuburan-kuburan ngan teu meunang dicaritakeun kuburan nu ditukangkeun mimbar wali Allah ketika dek dibangun ku salah seorang wali ulah cek nyana geus teu kudu titah ka ditu bae sebab eta murid termasuk murid Syekh Abdul Rauf Asingkili murid Abdul Rauf Asingkili ai Abdul Rauf Asingkili urang mana urang Timur Tengah tetep jangan mah habaib murid-murid da ajam loba jasa nu berkembang di Sulawesi di Banjarmasin di Padang murid Syekh Abdul Rauf Asingkili baca coba ge kurang kitabna Masya Allah gitulah mencerita tentang pertorikohan jadi lamun ahli torikoh keur nyana boga sejarah-sejarah nah ieu mah keur carita indah masjid kitu Baitur Rahman eta kitu naon Aceh aman Syekh Abdul Rauf na sugan tersentuh ku cai henteu maha kawasa Allah